Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat ageung di akhirat wungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wa asyhadu sareng nyaksi abdi an kana yen saestuna kalakuan careng tingkah. La ilaha eta teu pangeran anu wajib diibadahan eta aya illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu bari sahiji Allah. La syarika anu taya anu ngarencangan eta aya lahu pikeun Gusti Allah. Wa asyhadu sareng nyaksi abdi anna Muhammadan kana yen saestuna Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu jeung eta utusanana Allah. Wa ala alihi sareng kakeluargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi. Wa tabi'ina sareng ka pirang-pirang tabi'in. Amma ba'du anapun dina sabadana nyebat bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam ka Rasulullah. Fa hadza ta'riyat juz'un eta hiji juz. Latifun anu leutik anu lemes. Yasaro muga ngagampilkeun hukana itu juz'un latif sa Allah Gusti Allah taala barinya tangah jalur Allah. Fima dina masalah perkara yajibu anu wajib naon ta'allumuhu ngajina itu ma wa ta'limuhu jeung ngajarkeunana itu ma wal amalu sareng ngamalkeun bihi kana itu ma lil khosi pikeun jalma anu pinter wal ami sareng jalma anu bodoh. Wal wajibu sareng ari ngaran wajib teh ma eta perkara wa ada anu parantos ngajanjikeun kana itu ngajanjikeun saha Allah Gusti Allah gitu. Wa ada anu parantos ngajanjikeun saha Allah Gusti Allah fa'ilahu ka jalma anu migawena itu mah. Ngajanjikeun kunaon bitsawabi ku ganjaran. Wa tawa'ada jeung parantos ngancam Gusti Allah tarikahu ka jalma anu ninggalkeunana kana itu bil iqobi ku siksaan. Wasama itu jeung ngaranan kuring hukana itu juz'un latif sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi kana ngaran sulamit taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Sulamut taufiq hartosna taraje pitulung ila mahabbatillahi menuju kana cinta ka Allah ala tahqiqi kalawan sanyatakna. As'alu nyuhungkeun abdi Allah ka Gusti Allah al karima anu bageuran. Ayyaja'ala kana yen ngajadikeun Allah zalika kana itu juz'un latif minhu bijil ti Gusti Allah walahu sareng ikhlas ka Allah wa fihi jeung mika cinta ka Allah wa ilaihi sareng balik ka Gusti Allah
wa mujiban sareng anu ngawajibkeun lil qurbi pikeun gawe kadeuheus wa zulfa tegasna mah deukeut ladaihi mungguhing tawa disandingeun Gusti Allah wajeng nyuhungkeun abdi ayu wafiqo kana yen muga maparinan taufik Allah man ka anu jalma waqafa anu ningalian ieu si man alaihi kana itu juz latif lil amali pikeun ngamalkeun bi muqtadahu maparinan taufik lil amali pikeun ngamalkeun bi muqtadahu kana panguduanana itu juz latif sumataraqi tuluy we undak-undak bitaraddudi kumikaresep bin nawafili kana migawe kaalu kana migawe pirang-pirang pasunatan liyahuza karna supaya ngamenangkeun itu si jalma hubbahu kana cintana ka Allah wa walahu jeung kana pitulungna Allah. Paslun ari eta hiji pasal yajibu wajib ala kafatil mukallafina ka sakabeh jalma anu kataklif mukallaf gitu. Naon anu wajib teh naon aduhulu asuk pidinil islami dina jero agama Islam wa thubutu sareng tumetep fihi dina agama Islam alad dawami netepan kana langgeng wajeng wajib deui naon iltizamu ma ngamistianana tawa narima na perkara iltizam di dinya teh ay qabul narima na perkara lazima anu misti ieu ma'alaihi ka itu kulli kafatil mukallafin gitu. Minal ahkami tina buktina pirang-pirang hukum famimma ta eta tetep tina perkara eta tetep tina sawarehna perkara yajibu anu wajib naon ilmuhu nyahona itu ma wa tiqaduhu jeung nekadkeunana itu ma mutlaqon barianan mutlak wa nutku jeung wajib ngucapkeun bihi kana itu ma fil hali dina pada harita ingkana lamun mabukti itu si jalma teh kafiron eta anu jalma kafir wa illa jeung lamun mah teu kana kafiron fatah cukup fi sholati dina jero salat bae tah tina sapaina perkara anu wajib teh asyahadatani ari syahadat dua wa huma jeung ari itu syahadat dua teh asyhadu alla ilaha illallah eta lapad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu nyaksi abdi an kana yen saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin eta Gusti Allah wa asyhadu sareng nyaksi abdi anna muhammadan kana yen saestuna kanjeng nabi Muhammad rasulullahi eta utusan Allah wa makna asyhadu alla ilaha illallah sareng ari maknana asyhadu alla ilaha illallah teh anta lama eta yen nyaho anjeun wa ta'taqida jeung yen nekadkeun anjeun wa tu'mina jeung yen ngimankeun anjeun wa tusaddiqo jeung yen ngabenerkeun anjeun an kana yen saestuna kalakuan jeung tingkah la ma'buda eta henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan hak fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah al wahidu anu sahiji zatna al ahadu tur anu naon esa gitu al awalu tur anu mimiti al qadimu tur anu heubeul
al hayyu tur anu hirup, al qayyumu tur anu jumeneng, al baqi tur anu tumetep, ad-daimu anu langgeng, al khaliqu tur anu nyiptakeun, ar-raziqu tur anu ngarizkian, al alimu tur anu maha uninga, al qadiru tur anu maha kawasa, al fa'alu tur anu seueur midamelna, lima kana perkara yuridu anu ngamaksud kana itu mah, yuridu anu ngamaksud Gusti Allah kana itu mah gitu. Ma ari perkara syaa anu karep kana itu mah Allah Gusti Allah, kana eta bukti itu mah. Wa ma jeung ari perkara lam yasya anu teu karep Allah kana itu mah teh lam yakun eta moal bukti itu mah. Wala haula sareng teu aya daya upaya, wala quwata sareng teu aya kakuatan, illa billahi angin eta tetep ku pitulungna Allah. Al-aliyyi anu maha luhur, al-azimi tur anu maha agung, mausufun tur anu kasipatan mausufin tawa atur anu kasipatan bikulli kamalin ku pirang-pirang atau ku saban-saban kasampurnaan, sifat kasampurnaan, munazzahin tur anu dibersihkeun, atawa bisa oge mausufun teh jadi diropakkeun gitu, jadi tina illallahu jadi neruskeun tina al-wahidu al-ahadu gitu. Mausufun tur anu disipatan bikulli kamalin ku saban-saban sifat kasampurnaan, munazzahun tur anu dibersihkeun an kulli naqsin tina saban-saban sifat kakurangan. Laisa henteu aya kamitslihi eta pantarna Allah naon syai'un saperkara oge. Wa huwa jeung ari Gusti Allah teh as-sami'u eta anu maha ngadangu, al-basiru tur eta anu maha nguping. Wa huwa ta ari Gusti Allah teh al-qadimu eta teh anu maha langgeng heubeul. Wa ma jeung ari perkara siwahu anu salianti Allah teh hadithun eta teh anyar, eta teh anu anyar. Wa huwa jeung ari Gusti Allah teh al-khaliqu eta teh anu nyiptakeun, wa ma jeung ari perkara siwahu anu salianti Allah teh makhlukun eta teh anu diciptakeun. Wa kalamuhu jeung ari sifat kalamna Allah teh qadimun eta teh anu heubeul, kasa iri sifatihi bari teu beda saperti sakakarina pirang-pirang sifatna Allah. Li annahu lantaran yen saestuna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mubayyinun eta anu ngabedaan li jami'i sifatihi kana sakabeh pirang-pirang naon li jami'il makhluqati ka sakabeh pirang-pirang makhluk fi dzati dina dzatna wasifati jeung dina sifatna wal af'ali jeung dina pirang-pirang pada melanana. Subhanahu bari maha suci Allah, wa ta'ala sareng maha luhur Allah, amma tina perkara yaqulu anu ngararucap kana itu ma sa'adzalimuna jama-jama anu zalim uluwan kabiro, uluwan barianan anu luhur kabiron tur anu maha agung. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah jeung ari maknana lapad asyhadu anna Muhammadan Rasulullah teh anta lama eta yen nyaho anjeun. Wa ta'taqida jeung yen nekadkeun anjeun, wa tusaddiqa jeung yen ngabenerkeun anjeun, wa tu'mina jeung yen ngimankeun anjeun. Anna sayyidana kana yen saestuna Gusti urang sadayana, wa nabiyana sareng nabi urang sadayana
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad putra pamagetna Abdullah bin Abdul Muttalib Abdullah putra pamagetna Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Muttalib putra pamagetna Hashim bin Abdi Manaf bin Hashim putra pamagetna Abdi Manaf Al-Qurasyiya anu bangsa Quraisy. Abdullahi khobartina anna sayyidana eta teh abdina Allah wa rasuluhu jeung eta teh utusanana Allah ila jami'il khalqi ka sakabeh makhluk, utusan Allah ka sakabeh makhluk. Wulida dipedalkeun Kanjeng Nabi, dilahirkeun Kanjeng Nabi di Makkah di kota Mekah. Wa bu'itsa sareng diutus Kanjeng Nabi biha di itu kota Mekah. Wa hajaro sareng hijrah di Kanjeng Nabi ila Madinati ka Madinah. Wa dufina sareng dipendem dikubur Kanjeng Nabi fiha di itu Madinah. Wa annahu jeung yen saestuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun eta teh anu bener fi jami'i ma dina sakabehna perkara ahbaro anu ngawartoskeun Kanjeng Rasul bi kana itu ma. Famin dzalika ta eta tetep tina sapalihna itu ma ahbaro teh azabul qabri ari siksa kubur. Wa na'imuhu jeung nikmat kubur. Wa su'alul malakaini jeung pertarosan dua malaikat munkarin nyaeta malaikat munkar wa nakirin jeung malaikat nakir. Wal ba'tsu jeung ari wajeng eta tetep tina sapalihna itu ma'ah baro teh al ba'tsu ari dibangkit wal hasyru jeung ayana padang mahsyar atawa dikumpulkeun di padang mahsyar. Wal qiyamatu jeung ari ayana kiamat wal hisabu jeung ari ayana hisab wa thawabu jeung ari ayana ganjaran wal azabu jeung ari ayana siksaan wal mizanu jeung ayana timbangan wan naru jeung ayana neraka wasiratu jeung ayana cukang siratal mustaqim wal haudu jeung ayana talaga wa syafa'atu jeung ayana syafaat wal jannatu jeung ayana surga wal khuludu jeung langgeng di surga maksudnya gitu. Waruyatu jeung ari ayana ningali lillahi ka Gusti Allah taala barinya tangah haja luhur Allah fil jannati di jero surga. Wa tu'mina jeung yen ngimankeun anjeun bi malaikatillahi ka pirang-pirang malaikatna Allah wa rusulihi jeung ka pirang-pirang utusan Allah wa kutubihi jeung kana pirang-pirang kitabna Allah wa bil qadari jeung kana papasten khairihi anu alus-alusna papasten wa syarri jeung goreng-gorengna papasten. Wa annahu jeung yen saestuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh khatamun nabiyina eta anu janten panutup sadaya nabi wa sayyidu waladi Adam jeung eta janten gustina anak incuna keturunan Nabi Adam ajmaina tegasna sadayana ajmaina. Aslun ari eta hiji pasal yajibu wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma muslim naon hifdzu islamihi ngaraksa kaislamanana itu kulli muslim wa saunuhu tegasna mah ngaraksana itu si muslim amatina perkara yubsidu anu ngaruksak ieu mahu kana itu Islam wa yubtilu sareng anu matak ngabatalkeun ieu mahu kana itu Islam wa yaqtau jeung anu matak megatkeun ieu mahu kana itu Islam wa huwa jeung ari itu mayubsiduhu wa mayubtiluhu wa mayaqtau teh aridatu eta murtad. Wal anyadu jeung ari menta pertulungan billahi eta tetep ka Gusti Allah taala barinya tangah haja luhur Allah
wa qad katsura jeung nyatana loba fi hadzal zamani dina ieu zaman naon atasahulu gagampangan fil kalami dina omongan hatta innahu sahingga saestuna itu si jalma yahruju eta kaluar itu si jalma hatta innahu meureun gitu sehingga saestuna kalakuan jeung tingkah yahruju eta kaluar mimbadihim ti sapalihna jalma-jalma naon alfadun pirang-pirang lapad tuhriju anu ngaluarkeun itu alfadhum ka itu kaum ka itu nas gitu anil islami tina Islam wala yarawna jeung teu naringali itu nas dalika kana itu kaluarna lapade danban kana dosa fadlan sumawona kumodei an kaunihi tina buktina itu dalik teh kufron eta jadi kupur waridatu jeung ari murtad teh salatatu aksamin eta tilu pirang-pirang bagian i'tiqadatun nyata kahijina patekadan wa af'alun jeung kaduana pirang-pirang pagawean wa aqalun jeung katiluna murtad pirang-pirang ucapan wa qulu qismin jeung ari saban-saban sabagian ya tasya'abu eta narima nyabang gitu nah itu qulu qismin syu'aban kana pirang-pirang cabang katsiratan anu loba faminal awali ta eta tetep tina sapalina cabang anu bagian anu mimiti tegas nama murtad patekadan asyaku ari mangmang fillahi dina ayana Allah fi rusuli au fi rasuli atawa mangmang dina ayana utusan Allah awil Qur'ani atawa mangmang dina ayana Qur'an awil yaumil akhir atawa mangmang dina ayana poe akhir bil jannati atawa mangmang dina ayana surga win nari atawa mangmang dina ayana neraka wi thawabi atawa mangmang dina ayana ganjaran awil iqabi atawa mangmang dina ayana siksaan awan nahwi dzalika atawa saumpamaning itu anu kabeh mimma tina buktina perkara huwa anu ari tu mate mujmaun alaihi eta teh anu disepakati mujmaun eta teh anu disepakati ku para ulama naon alaihi tu ma awi taqada atawa nekadkeun si jalma faqda sifatin kana eueuna hiji sifat min sifati laitina pirang-pirang sifatna Allah taala bari nyata ngajalur Allah al wajibati anu wajib itu sifat lahu ka Gusti Allah ijma'an kalawan ijma para ulama kal ilmi ari contona eta sapertikeun sifat ilmu awana sabah atawa manteskeun si jalma lahu ka Gusti Allah sifatan kana hiji sifat yajib anu wajib naon tanzihu ngabersihkeunana itu ngebersihkeun Gusti Allah gitu anhatina itu sifat ijma'an kalawan ijma para ulama re contona kal jismi eta tetep sapertikeun sifat jismun aw halal atawa ngahalalkeun si jalma muharraman kana anu diharamkeun bil ijma'i kalawan ijma para ulama makluman anu dikanyaokeun minad dini tina agama bidarurati kalawan nemrak mimma tina buktina perkara la yafanu teu samar deui malaihi ka itu si jalma ari contona kazina eta tetep sapertikeun zina walewati jeung ngawati wal qatli ngawati ngaliwat naon liwat manga dubling gitu nya ngawati dina dubur wal qatli jeung ngabunuh wasariqati jeung maling wal ghasbi sareng ngagasap harama tawa ngaharamkeun si jalma halalan kana anu halal kadzalika barinya kitu deui ijma makluman minad dini bidarurah kabayari contona tetap sapertikeun jual beli wan nikahi jeung sapertikeun nikah aw nafa tawa ngeuweuhkeun si jalma wujuba mujma'in alaihi kana wajibna anu disepakati ku para ulama adzalika barinya kitu di makluman minad dini bidarurah kasalawatil khamsi tetap ari contona tetap sapertikeun salat anu 5 waktu
wa sajdatin atawa sapertikeun sujud min hatina itu shalawatil khamsi wa zakati jeung sapertikeun zakat wa saumi jeung sapertikeun puasa wal haji jeung sapertikeun haji wal wudu jeung sapertikeun wudu aw wajaba atawa ngawajibkeun si jama makana perkara lam yajib anu teu wajib ieu ma ijma'an kalawan ijma' para ulama adzalika barinya kitu di makluman minad dini bidarurah aw nafata wa ngeugeun si jalma masyru'iyata mujma'in alaihi kana anu disyariatkeun anu disepakati kadzalika barinya kitu di makluman minad dini bidarurah wa azama atawa ngazam si jalma ala kufri kana kufur fil mustaqbali di zaman pikahareupeun aw atawa ngajam si jalma ala fi'li syai'in kana migaweuna hiji perkara mimma tina perkara zikir anu dicaritakeun ieu mah aw taraddada atawa mangmang si jalma fihi dina itu fihi dina itu kufur lan teu kufur naon waswasuhu waswasna itu si jalma waswas dina kufur awan kara atawa ngaingkaran itu si jalma sohbata sayyidina Abi Bakrin kana kasahabatan sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu aw atawa ngingkaran si jalma risalah tauhidin kana jadi rasulna hiji jalma minar rusuli ti pirang-pirang rasul al mujma'i anu disepakati naon ala risalatihi ka rasulanana itu wahid aw jahada atawa nampik si jalma harpan kana hiji huruf mujma'an anu disepakati alai naon alaihi itu huruf minal Qur'an tina Qur'an aw zada tawa nambahan si jalma harpan kana hiji huruf fi dina itu Qur'an mujma'an anu disepakati naon ala nabihi eueuhna itu huruf mutakidan barian anu nekadkeun annau kana yen saestuna itu huruf teh min wa tetep tina itu Qur'an aw kadzdzaba tawa ngabohongkeun si jalma rasulan ka hiji rasul aw naqasa atawa ngurangan si jalma hu ka itu rasul aw sagara atawa nasjir si jalma ismahu kana jenenganana itu rasul bikos ditahkiri ku ngamaksud ngahinakeunana itu rasul aw jawaza atawa ngameunangkeun si jalma nubuwat ahadin kana jadi nabi na hiji jalma badan nabiyina dina sabada nabi urang sadayana Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad wal qismu jeung ari bagian murtad atsani anu nomor kaduana af'alu eta pirang-pirang pagawean ari contona ka sujudin eta tetep sapertikeun sujud li sanamin kana patekong aw syamsin atawa panon poe aw makhlukin atawa kana makhluk ahora anu sejid wal qismu jeung ari bagian ats-tsalitsu anu nomor katiluna al aqwalu eta pirang-pirang ucapan wa iya jeung ari itu aqwal teh katsiratun eta loba jidan kalawan kacida la tanasiru anu moal karingkas itu aqwal minha eta tetep tina sapalina itu aqwal teh aya kula arieun ngucap itu si jalma lil muslimin ka jalma muslim ya kafiru kana ucapan ya kafiru he jalma kafir aw ya yahudi atawa he jalma yahudi aw ya nasrani atawa he jalma nasrani aw ya adi madini atawa he jalma anu teu ngabogaan agama tegas nama ateis muridan barianan anu ngamaksud bidzalika ku itu ucapan teh annalladzi kana yen saestuna anu alaihi anu tetep netepan kana itu ladzi al mukhatabu ari hitab binadini tina agama kufrun eta teh kufur aw yahudiyatun atawa eta teh yahudi aw nasrani atawa eta nasrani aw laisa tawanta alladzi alaihi hitab teh bidinin eta ngabogaan agama waqad sukhriyatin jeung sapertikeun ngaguguyonkeun
Bismin kana hiji jenengan min asma'ihi tina jenengan-jenengan Gusti Allah Ta'ala ja bari nyata ngajalur Allah adihi atawa seperti ngaguguyonkeun kana jangjina Allah wa'idi atawa kana ancaman Gusti Allah mimanti anu jamala ya fanu tasamar alaihi kaitu man la ya fanu tasamar alaihi kaitu siamana nisbatu dzalika manteskeunana itu madkur ilahi ka Gusti Allah subhanahu bari nyata ngajalur Allah gitu. Wa kaya kula jang seperti yang ngucap si jalma lawa amarani kana lapad lawa amarani lawa amar lamun mamarentani ka kuring insyaallah Gusti Allah bikada kana anu lam afal tamu ami gawe kuring hukana itu kada awalau syarat atau lamun majadina kiblatu kiblat bijati kada tetap aya di jahat anu masalah itu tamu salat kuring ilaiha kana itu kiblat awalau anta atau lamun mamereni ka kuring sallallahu Gusti Allah al jannata kana surga madakhaltu tamu asup kuring kana itu jannah mustakhifan badan anu ngenteng-ngenteng au mudhiran atawa eta anu ngadhahirkeun lil inadi karena ingkar gitu ingkar fi nampik fil kulli dina sakabehna wa kaya kula jeung saperti yang ngucap si jamal wa akhadani kana lapad lawa akhadani aw akhadha lamun manyiksa nika kuring sallallahu Gusti Allah bitarki salati ku sabab ninggalkeunana salat ma'ama sartana perkara anu ari kuring fihi eta tetep dina itu mah minal maradi tina buktina gering zalamat zalim Allah nika kuring ngucap kitu au qala tawalamun mengucap si jamali pilin karena hiji pagawean hadas anu anyar-anyaran ieu pilun ngucap hadza bi ghairi taqdirillahi kana ucapan hadza bi ghairi taqdirillahi hadari pagawean teh bi ghairi taqdirillahi eta tetep ku henteu aya takdir Allah awalaw syahida tawalamun manyaksin di disaningan kuring sahalan biau pirang-pirang nabi awil malaikat atau pirang-pirang malaikat atau jami'ul muslimin atau sakabeh pirang-pirang jama muslim bikatakan anu maqabil tu tamuanampi kuring hum kaitun anbiya atau malaikat au qala tawa ngucap si jamal af'alu kana lapad af'alu muami gawe kuring kata kana anu wa in kana sok sanajan bukti itu kata teh sunnatan teh sunat yaksidu anu ngamaksud si jalma alisiza kana ngaguguyonkeun walau kana tawalamun mabukti sapulanun si pulan nabi aneta jadi nabi ma'aman tu tamu ngucap kuring ma'aman tu tamu iman kuring bi ka itu pulan aw anta tawalamun mamere ka itu si jama salimun jama alim fatwan kana hiji fatwa faqala terus ngucap si jama isyhada syar'u kana ucapan isyhada syar'u hadza naon ieu gitu ari naon perkara hadza syar'u naon perkara hadza syar'u eta ari ieu hukum syara muridan bariana anu ngamaksud al istifafa kana ngenteng-ngenteng au qala tawa ngucap si jamal lanatullahi kana labar wala lanatullahi lanat Allah ala kulli alimin eta tetep muga
kasakabe jalma alim muridan bariana anu ngamaksud alis digroko kana meakeun asyamila anu murung ya hadil anbiya'i kasala sayjina pirang-pirang nabi au qala atawa ngucap si jalma ana bariun kana lapad ana bariun ana ari kuring teh bariun eta anu lubar minallahi ti Gusti Allah au minal malaikat atawa ti pirang-pirang malaikat minan nabi atawati nabi au minal Qur'an atawati na Al-Qur'an au minas syariat atawati na hukum syariat au minal Islam atawati na Islam au qala atawa ngucap si jalma li hukmin kana hiji hukum li hukiman di hukuman naon bihi hukiman di hukuman itu si jalma bihi ku itu hukum minal akami tina buktina pirang-pirang hukum asyariyah anu bangsa hukum syara laisa hada ngucapan laisa hada laisa lain naon hada ieu hukum teh al hukma eta hukum awala arifu atawa teu apal kuring al hukma kana hukum mustazian bari anu ngaguguyonkeun bi hukmi lain kana hukuman Allah au qala tawa ngucap si jalma wa qad malakan apa wa qala tawa ngucap si jalma wa qad mala bari nyatana minuhan si jalma wian kana wawadahan wa kasang dihaqq kana lapan wa kasang dihaqq au afrogo atawa paragat itu si jalma syaroban kana nginum ngucap fakanat saroba kana ucapan fakanat saroba au inda waznin atawa dina nalika nimbang au kailin atawa dina nalika nakar wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun kana ucapan au idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun au inda ru'yati jamin atawa dina nalika ningali na hiji golongan wa hasyarnahum ngucapkan ucapan wa hasyarnahum wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada because dil istifafi ku ngamaksud ngenteng awil istizayat tawa ngaguguyonkeun fil kuli dina sakabehna wa kadza jeung eta nya kitu deui kupur kulu maudin ari saban-saban tempat istamala anu tau ustumila anu dipake pihi dina itu maudin Al-Qur'an Qur'an bidzalikal qasdi ku itu pamaksudan paing kana tuluy lamun mah bukti itu ucapan bigoiri dzalikal qasdi eta tetep ku entena itu pamaksudan fala yakfuru tah teu kufur itu si jalma. Lakin qala tetapi nang ucap sa Syekh Ahmad bin Hajar Syekh Imam Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala la tabudu kana lapad la tabudu henteu jauh naon hormatu haramna itu ucapan wa qadza jeung eta nya kitu de yakfuru kufur saman jama syatama nu nyarekan yesim nabiyan ka hiji nabi au malakan atawa ka hiji malaikat au qala tawa ngucap si jalma kunu kana lapad aku nu bukti kuring qawa dan eta anu centeng yen salaitu lamun mas salat kuring au masabtu atawa teu ngeunaan kuring teu ngameunangkeun kuring khairon kana kalusan mundu salaitu dina mangsa salat kuring au atawa ngucap si jalma salatu kana lapad salatu as-salatu ari salat teh latas luhu eta teu pantes lipikeun kuring yaksidu bari ngamaksud si jalma istipapa kana ngenteng-ngenteng biakan itu salat awil istiza atawa kana ngaguguyonkeun awil istilala tarki atawa kana ngahalalkeun ninggalkeun salat awil tasyauma atawa kana ngarasa sial bihaku sabab itu salat
au qala tawa ngucap si jalma li muslimin ka hiji jalma muslim ana aduka kana ucapan ana aduka ana ari kuring teh aduka eta musuh anjeun wa adu nabi ka jeung eta musuh nabi anjeun aw tawa ngucap si jalma li syarifin ka hiji jalma anu mulia ana kana lapat ana ari kuring teh adu ka eta musuh anjeun wa adu jadi ka jeung eta musuh kakek anjeun muridan aki anjeun gitu muridan barianan anu ngamaksud annabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam au yaqula tawa ngucap si jalma syai'an kana hiji perkara anu tetep min nahwi hati apa di tina umpamaning ieu pirang-pirang lapat al-basyiati anu goreng asyaniati anu hina waqad ada jeung nyata nang ngitung-ngitung sa Syekh Ahmad bin Hajar Imam Ahmad bin Hajar wa qadiyat jeung Imam Qadiyat rahimahumullahu taala fi kitabaihi madina kitab duana itu Imam Ahmad bin Hajar jeung Qadiyat al-i'lami nyaeta kitab al-i'lam wa syifa jeung kitab asy-syifa ngitung-ngitung asya'a kana pirang-pirang perkara katsiratan anu loba Fayam bagi atau peryogi nawan al-ittila'u ngamutolaan alaihi makana itu dua kitab. Fa inna man dasaestuna jama lam yarib anu teu nyaho ya si man asyara kana kagorengan yaqo tah tok tumiba itu si man fihi dina itu syar. Wa hasilu aksari tilkal ibarati jeung ari hasilna kalolobaanna itu ibarati yarji'u eta balik ila anna kulla aqdin kana yen saestuna saban-saban akad au fi'lin atawa pagawean au qaulin atawa ucapan ya dulu anu nuduhkeun ya kullu aqdin au fi'lin au qaulin teh ala istihanatin kana ngahinakeun abis teh papina tawa ngenteng-ngenteng bilai ka Gusti Allah kutubi atawa kana kitab-kitabna Allah rusul atawa ka pirang-pirang rasulna Allah au malaikati atawa ka malaikat-malaikatna Allah au syairihi atawa kana syiar-syiarna Allah au ma'alimi dini atawa ciri-cirina agama Allah au ahkami atawa pirang-pirang hukumanana Gusti Allah au wa'di atawa janjina Allah wa'idi atawa siksaana non ancaman Allah kufrun eta teh kufur khabar tina anna kulla aqdin wa maksiatun atawa eta teh maksiat fal yahdharatu kudusieun saal insanu jama min dzalika tina itu madkur jahdahu kalawan antek-antekna kasieun